batili bil batili dicampurkeun kana batil dicampurkeun kana batil wala taktumu sareng ulah nyarumputkeun aranjeun sareng ulah nyarumputkeun aranjeun al haqqa kana haq wa antum bari ari aranjeun ta'lamuna eta nyaraho aranjeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa la taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipigurmat sinaran dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari dina kaayaan sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempol di ieu mahfalah anu mulia seja ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng Rasulna milari kana mardatillah karidoan di Allah Subhanahu wa taala hoyong bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat seja ngahirup-hirup kana agama Islam ngalanggengkeun kana keimanan anu aya dina manah urang ngoreksi kana keislaman anu aya dina diri urang syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan milari kana ilmu pengetahuan mugia samulihna urang ieu mahfalah kenging ilmu anu manfaat amin oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiyah kana bagjana urang di akhirat anu dibuktoskeun ku kengingna ku husnul khotimah di akhirat kenging syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala ngalarang nyampur adukeun hak sareng batal kalawan tegas. Ieu ayat tegas tegas. Allah Subhanahu wa taala ngalarang ka urang sadaya umumna nyaeta kana nyampur adukeun antara hak jeung naon jeung batal. Gitu. Kade wala talbisul haqqo bil batil. Kade aranjeun ulah nyampur adukeun, ulah ngahijikeun antara hak jeung naon batal. Hak ulah dihijikeun jeung batal. Naon ari hak? Hak teh nyaeta perkawis anu tos dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka para utusan. Naon ari batal? Ari batal teh hal-hal anu dijieun ku urang, jijienan manusia anu lain naon? Lain hukum ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Itunya. Jadi antara hak jeung batal teu meunang dihijikeun.
teu meunang nyampur adukeun hak jeung naon? Hak jeung batal. Sehingga kita jadi susah ngabedakeunana antara hak jeung naon? Jeung batal. Nepi ka kadang-kadang bisa jadi pahili. Mana hak jeung mana naon? Batal. Gitu. Kadenya lamun diibaratkeun mah nyampurkeun hak jeung batal teh badis ibarat wudu jeung nyekel kanyut. Heeh, nyekel naon? Tong kanyut teh atunya gagaduhan. Lain kanyutna maksudna anu ieuna nu batangna nya dari nyabak kanyutna mah teu matana batal teh kana wudu eta mah makruh. Ibarat wudu bari nyabak naon? Gagaduhan persis gitu. Nya. Hak ibarat naon? Wudu. Nyekel gagaduhan ibarat naon? Batal. Perkara nu ngabatalkeun kana naon? Kana wudu. Tiasa janten jadi moal wuduna. Sah moal wuduna. Moal nya. Leres. Wudu gagaduhan dicecekel. Wudu teh aya naonna? Hartosna sanajan bae ratusan kali, ribuan kali atawa jutaan kali moal aya naonna? Gunana. Moal aya manfaatna wuduna nepi ka iraha oge moal jadi moal sah nepi ka belut naonan oge sukurannya kucing naonan tandukan muning naonan jangan gitu. Jadi kealusan mah ulah dihijikeun jeung kanaonan kasalahan. Hak ulah dibarengkeun jeung perkara nu ngabatalkeun kana naon? Kana hak jeung kabatilan. Leres teu tiasa ngahiji hak jeung naon? Jeung batal. Ibarat teu bisa ngahiji wudu jeung naon? Jeung pembatalan wudu tadi. Leres. Jadi kadek tah teu meunang dinaonkeun. Dihijikeun da teu tiasa nganaon? Ngahiji. Ibarat minyak jeung naon? Jeung cai teu tiasa ngahiji. Misah. Kumaha lamun ngahiji hakna bobodoan. Hakan. Hak sanaon da kitu mah? Hak sepatu nya lamun ngahiji berarti hakna bobodoan. Gitu. Da hak jeung batil mah teu kisah ngahiji. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kan gitu saudara Al-Qur'an oke. Di mana-mana datang hak teh batal teh leungit. Lamun wudu teh pembatalan wudu teh nyata hadas, leungit hadas teh. Leres. Kumaha lamun teu leungit-leungit? Wuduna bobodoan, wuduan. Piraku wudu bari nyekel senjata naon? Pamungkas model wae. Itunya. Ieu teh kebiasaan jalma di zaman kiwari. Lamun hak teu dibarengan ku pabatilan asa teu rame we. Cawelan we, camplang we. Dibarengan wae ku kateu cereugan. Ku pembatalan ayeuna mah. Bahkan nepi ka pahili we. Antara hak jeung naon teh? Jeung batil teh. Loba perkara-perkara anu rupa nama dosa nya.
mangrupakeun dosa. Tapi geus asa teh jadi dosa. Bahkan dianggap ibadah. Biasa. Dianggap ibadah. Mimiti dianggap biasa. Dia nama dianggap ibadah. Cara ulang tahun Kristus. Minggu itu masa berapa? Leres. Tak kadeknya. Kadek. Lamun ka pemerintahan, malamun ka pemerintahan teu meunang nyampurkeun antara adil jeung jur. Antara adil jeung naon? Nyeleweng. Ya adil. Nyeleweng. Lain deui. Jadi penyelewengan tindakan kesalahan pimpinan pemerintah teu meunang disimutan ku warnani kanaonan keadilan gitu nya. Lamun dina hukum mah pikeun hakim teu meunang hukum dibarengan ku riswah. Hukum wajib dinaonkeun ditegakkeun. Teu meunang hukum bari dibarengan ku riswah. Riswah ditutupan ku hukum. Kayak paribasa di negeri urang terutama paribasa teh demi hukum. Padahal nu dipiningan teh nu dibela teh riswah. Riswah teh sogokan. Pesenan. Nya. Pesenan. Apa di urang mah hukum teh hukum alamat lancar. Nya datang silaru beunang alamat lancar nya. Datang rametuk komo beunang. Datang papatong beunang. Kajaring ku hukum. Tapi nu datang na gajah mah pejet. Nya. Lamatna oge teu mangrupa. Jadi hukum entong dibarengan jeung naon? Riswah. Jeung sogokan. Hukum dijieun pinding, dijieun naon? Pamini, dijieun naon? Tudingan. Nya. Jadi sogokan dipindingan disimutan ku naon? Hukum. Segala rupa demi hukum padahal hukum nama ngan saukur naonan hungkul tudingan hungkul nu diperjuangkeun mah lain naon hukum si beujit we kitu nya. Bahkan bisa jadi tibalik da lain demi hukum teh nu salah jadi naon bener, nu bener jadi naon salah. Bahkan saksi bisa dinaon dijieun jadi saksi naon palsu. Saha wae anu nyampurkeun antara hak jeung batal. Lamun dina hakim mah hukum dipake naon tameng, dipake simut tina sogokan, tina usaha sogokan, dipiningan, disimutan kunaon ku hukum nya. Nah tayeu kalebet kana tashtaru bi ayatillahi samana qalila. Sarwa jeung memperjualbelikeun ayat-ayat Allah, hukum-hukum. Ada ngaji mah teu bertelakeun hukum naon? KUHP ya itu ya. Lain hukum etanya. Sarwa jeung memperjualbelikeun ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah samana qalila. Ku haliah naon?
dunia ku harga anu tepira bangsa satu acan ieu ayat teh ayat kasabaraha 40 hiji wala tashtaru bi ayati samana qalila fa iyaya fattakun saur Allah sareng ulah nalukeurkeun karanjeun kabeh kana ayat-ayat kami kalawan harga anu saeutik mangka kudu sieun anjeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala mangka ku aing wungkul anjeun kudu naon kudu sieun saur Allah kitu ulah kade ulah nepi ka urang teu boga kasieun ku saha teu boga kasieun ku Allah deure dicampurkeun hukum teh jeung naon tah jeung riswah teh jeung sogokan leres ku sabab disogok ku sabab dibayar nya ku sabab nu nanyakeun hukumna mere duit nu tadina haram oge jadi haram jadi cadel nu tadina haram oge jadi haram Jadi heureuh. disogok deui nu jadi nu tadina haram teh jadi halal nya tina haram jadi naon halam tina halam jadi naon halal gitu eta memperjualbelikeun naon memperjualbelikeun hukum kunaon tah ku harga anu saeutik harga anu teu pira nyaeta ku haliah dunya saur Allah fa iyaya fattakun mangka ku kami wungkul lain fa iyaya wa iyayanya wa iyaya fattakun sareng ku kami wungkul anjeun kudu naon kudu sieun ulah pedah nu nanyakeun ana pejabat ulah pedah nu nanyakeun hukumna nu menta dihukumina saha atasan itu der atasan dihujat ku saha ku ulama der nanyakeun ka ulama seje nu haram jadi naon haram teh geus haram jadi naon halal kade eta ulah nepi ka kitu ta eta kaasup kana tashtaru nya istiraul haqqi kalau betna teh istiraul haqqi bisamani qalil memperjualbelikeun hak ku haliah naon dunia ku harga anu saeutik harga anu teu pira nya pemerintah ku sabab sieun digulingkeun sieun dikudeta sieun ku lawan naon politik nu jadina hak teh nu tadina hak jadi remeng-remeng nu tadina hideung teh jadi abu-abu nu tadina abu-abu teh jadi naon bodas gitu leres teh eta aya sieun lain ku saha sieun salian ti ku saha ku Allah takade pemerintah ulah sieun ku rakyatna dina palebang negakeun kana naon hukum ulah nepi ka sieun diancam ku lawan politik nya atawa ku ti sisi ti mana ti gigirna nu beureum ya sebutkeun naon beureum nu koneng ya sebutkeun naon hideung nu hideung koneng atunya hideung ya tetep hideung bodas ya tetep kumaha bodas bener tetep bener salah tetep naon salah tong dicampurkeun antara hak jeung naon jeung batal nepi ka masyarakat teh rakyat teh ripuh ieu teh mana nu naon teh nu bener teh nya nepi ka jadi bingung Itu benar. gitu Itu benar itu. nepi ka jadi bingung ceuk ieu meunang Benar. ceuk ieu haram ceuk ieu boleh ceuk ieu tidak boleh boga dalilna masing-masing. Aduh mana ieu nu kudu dinaon dicekel taku sabab aya anu istirakul haqqi bisamanin qalil ku sabab aya nu memperjualbelikeun hak ku harga anu teu pira ku haliah dunia ku harga anu kacida pisan saeutikna menang komo gitunya
Urang kade umumna mah keur sararea kade. Ulah nepi ka kitu. Nu disebut muslim mah disebut muslim, nu disebut mukmin kade hak teh ulah dicampurkeun jeung naon? Teh jeung kasalahan. Bener ulah dicampurkeun jeung kasalahan. Gitu. Komo sepuh kapungkur mah geuninganannya papatahna teh nepi ka aya bahasa kieu nih. Angeun sa naon? Ieu bahasa sepuh. Sa baskom. Angeun sapariuk. Karageragan tai beurit nya. Kemarin tai beurit mah leutik. Jadi kemana? Angeun sapariuk karageragan tai beurit mutahna dipiceun ka itu Imam bahasa nya. Wala taktumul haq. Kade arajeun ulah nyumputkeun kana naon? Hak. Ditanya teh ku batur. Hak ya sebutkeun naon? Hak. Urang wajib naon disebutna teh ieu? Tabligh. Teu meunang kitman. Wajib naon? Wajib syar'i pikeun urang mah. Wajib syara. Urang wajib menurut syara, menurut agama, menurut Allah, menurut Al-Qur'an, menurut Rasulullah. Wajib tablighu ma umiru bitablighihi. Wajib nyampaikeun kana sagala sesuatu nyata hukum-hukum bener hak. sekalian saya. Nya. Kasaha ka umat. Islam mengajarkan, Rasulullah ngajarkeun kulil haqqo walau kana murra. Sok omongkeun hak. Sanajan bari naon? Pahit ngomongkeunana. Gede naonana? Balukarna. Gede balukarna. Pan perkara anu susah teh as'adul asya teh salasa. Pangberat-beratna sesuatu teh ya tilu. Mana nu tilu teh kahiji memener diri sorangan. Kadang-kadang jelema lolobana lain kadang-kadang bisa ngomong mah kabatur kudu gitu, kudu ieu. Nya kudu bener kabatur mah manehana pangnaona gorengna nya. Ulah salah kabatur mah. Nya kudu kitu manehna pangtarana ulah kieu manehna pang kituna. Rata-rata pinter naon wungkul nyarita bisa mau idzatul hasanah mah gampang. Mau idzatul hasanah mah ari aya bahana gampang sote. Bahana ese. Nu ese mah uswatun hasanah. Mere contoh anu halus. Nya anu ulah leutik hate da urang mah nyontona lain ka guru, nyontok segala rupana mah ka rasul bae. Dan nu sampaikan ku guru mah insyaallah bener. Nya moal ngaco. Sanajan beri teu bisa nyontohan bener. Dan guru dengan saukur kira tak diugu dinaon. Ditiru kadang-kadang guru teh lain gugueun lain tirueun. Teu nya hate. Ari cariosan mah gugueun cariosan namanya insyaallah. Nya sapertos sim kuring contona. Pan sim kuring teh disebutna teh ngaguruan beunannya. Tah kitu. Pada ari kalakuan balain contoh. Ulah we nyonto ka sim kuring. Tah nyonto mah kasaha ka Rasulullah inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Moal gagal. Amun nyonto ka sim kuring mah gagal. Total deui gatot teh. Riweuh di katanya. Ya, gitu. Gara-gara ya singkatan gatot. Taurah dianjurkeun ku syara ku Allah Subhanahu wa taala, ku Rasulullah, ku Al-Qur'an kana kedah tabligh. Nyampaikeun kana naon? Kana hak. Nyampaikeun kana hak. Ulah sampaikan nyumputkeun kana naon? Kana hak. Wajib syar'i disebutna teh. Wajib syar'i.
Nyata nu tarifna teh ma wa'adallahu fa'ilahu bis-sawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Perkawis anu ngajanjikeun Allah ka jalmi anu ngalaksanakeunana ku ganjaran sareng sawarna ngancam Allah ka jalmi nu ngantunkeunana ku naon? Ku siksaan. Wajib syar'i. Upami nisbat ka para utusan mah ka para rasul. Nu salian ti para nabi, nabi hukum, nabi mah teu. Tabligh sanes wajib syar'i, tapi wajib akli. Nabi mah teu da wajib tabligh, da tadi paparik tadi naon? Wahyu teh tadi piwarang tabligh ka sahana? Ka umatna. Da anu dipiwarang tabligh ka umatna mah sanes nabi. Tapi saha rasulnya nabi nya rasul gitu. Sanes nabi unggul. Para utusan mah para rasul. Wajib tabligh teh wajib naon? Akli. Janten misti teu meunang hanteu kedah bae. Para utusan teh misti naonna? Tabligna. Urang wajib nekadkeunana. Kalawan wajib syar'i bahwa para utusan sadayana oge tablighu ma umiru bitablighi. Sadayana oge nyampaikeun misti teu meunang teu nyampaikeun kana sagala rupa hukum nu dipiwarang ku Allah kana kedah disampaikeunana ka saha? Ka umat. Mustahil aya rasul kitman. Nya tak tumul hak teh nyumputkeun kana naon? Kana hak nyumputkeun kana wahyu nu dipiwarang ku Allah kana kedah disampaikeun ka saha? Ka umat. Naon dalilna? Nu misti teu meunang hanteu para utusan misti naon tablighna. Margi upami teh mah aya salah sawios rasul anu teu tabligh nu nyumputkeun kana naon? Kana wahyu nu dipiwarang kana kedah disampaikeun ka saha? Ka umat. Atuh tantu urang sadaya kan dipiwarang ku Allah kana kedah nyumputkeun naon? Ilmu. Nya apa urang teh setiap umat ti hiji naon utusan wajib turut tumut ka sahana? Ka rasulna. Urang umat Kangjeng Rasul mesti wajib teu meunang hanteu kada turut tumut ka Kangjeng Rasul. Upama teh mah Kangjeng Rasul nyumputkeun kana naon? Wahyu nu dipiwarang ku Allah kana kedah disumputkeun ka saha? Naon? Dinugikeun ka umat atuh tantu urang kana dipiwarang ku Allah kana kedah nyumputkeun kana naon? Ilmu. Sedangkan piraku banyak nya manya urang dipiwarang nyumputkeun ilmu. Dan nyumputkeun ilmu teh dosa saur Kangjeng Rasul katimul ilmi asimun wa mal'unun. Ari nyumputkeun ilmu teh dosa sareng dinaon? Dilaknat begitu. Jadi piraku manya teu kaharti urang dipiwarang kana kedah nyumputkeun naon? Ilmu dan nyumputkeun ilmu na kumaha? Dosa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tara marentah kana kanaonan? Kawonan. Innallaha la ya'muruna bil fahsya. Saestuna Allah tara marentah kana naon? Kawonan. Innama ya'muru illa bil khair. Nya sote marentah Allah Subhanahu wa taala angin kana kanaonan bae. Kasayan bae. Ada kehalusan. Ana nyumputkeun ilmu di naon? Dilaknat sareng dosa nyumputkeun ilmu teh nya. Atuh jelas. Mustahil piraku mannya urang dipiwarang kana kedah nyumputkeun naon? Ilmu. Ana mustahil urang dipiwarang kana kedah nyumputkeun ilmu, sedangkan urang dipiwarang kana kedah turut tumut ka para utusan khususna ka Kangjeng Rasul. Atuh jelas mustahil piraku mahnya Kangjeng Rasul nyumputkeun kana naon? Ilmu nu dipiwarang ku Allah kana kedah didugikeun. Nah, ana mustahil nyumputkeun atuh mesti teu meunang hanteu para utusan teh khususna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun kana ilmu-ilmu kana hukum-hukum anu dipiwarang ku Allah kana kedah didugikeun ka saha? Ka umat. Terus jelas disebutkeun sadayana nu mawi lungsur ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum nya. Saur Allah dina ieu dinten akmaltu tos nyampurnakeun kami
lakum pikeun aranjeun dinakum kana agama aranjeun ara sampurna tos didugikeun sadayana. Dalam can didugikeun sadayana mah moal disebutkeun sampurna, can kumaha sampurna da can kadugikeun sadayana. Kartos. Jadi ngadugikeun kana hak, ngadugikeun kana wahyu nu dipiwarang ku Allah ka saha? Ka umat. Tabligh teh kitu nya ringkesna. Tabligh teh pikeun para utusan mah sanes wajib syar'i. Tapi naon? Wajib akli. Wajib akli. Mesti itu meunaan teh. Kalau kena sifatna wajib akli teh apa tinu sabaraha? Opat. Rasul teh wajib naonna tabligh mustahil naonna kit manna nya. Kade urang ulah sampai ka nyumputkeun kana naon? Kana ilmu ulah nurutan saha ulama Yahudi anu nyumputkeun kana sifat-sifat sae Kangjeng Rasul nu diuningakeun dina ieu ayat wala taqtumul haqqo saur Allah ulah nyarumputkeun aranjeun kana naon kana hak nyata sifat-sifat sae Kangjeng Rasul bahkan digogoreng Kangjeng Rasul teh wa atum ta'lamun bari aranjeun nyarahu bahwa Kangjeng Rasul teh mulia agung teramat sangat mulia kacida pisan naonna muliana kalintang pisan agungna akhlakna budi pekertina teu dibejakeun disebut nama goreng we Muhammad teh tukang tipu itu teh ieu teh anu teh kitu nyumputkeun ulama-ulama Yahudi teh karena sifat-sifat keagungan zata Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam katimul ilmi mal'unun ari jalma anu nyumputkeun ilmu teh eta dilakna teh matrudun an rahmatillah itu dinaon jauhkeun tina rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Diputuskeun tina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dipegahkeun tina rahmatna Allah. Kumaha lamun muslim nyumputkeun kana naon? Nyumputkeun kana hak. Itu nu bener teh disebut naon? Bener nya. Ku sabab sieun teh. Hese Pak. Tadi ge can tamat nya sabenerna mah. Pegat pan hese-hesena perkara teh sabaraha tadi teh? Tilu kahiji memener diri sorangan. Kahiji memener diri sorangan. Kaduana kalimatu hakim indaman. Kalimah anu hak, omongan anu bener, kajeleman nu diarep-arep pamerekna. Jeung nu dipikasieun naonana balu karna. Mun nanyakeun pejabat, pemerintah, penguasa dibejakeun heueuh kitu power teuing urang digantungnya dihukum pacung kitu tilunya bae lah geus mata surah Allah na ayat kamari kumaha wa iyaya fattaqun hade sieun teh kudu kusaha ku kami ulah pedah bageur jelemana manehanana dihujat teh ku batur kana kasalahanana tuluy nanyakeun hukumna ka urang dibejakeun teh kumaha bener we kitu salah oge teh urang nepi ka kitu kan ulah nyeleweng teh naon hukum nu hak bejakeun hak nu batil bejakeun naon batil kade ulah dicampurkeun hak jeung naon batil sok nu hak bejakeun naon nu salah bejakeun salah
Nu bener omongkeun kumaha. Bener. Jangan membingungkan umat gitu. Kaki moal ilmi malun ulah api-api teu nyaho. Jalma anu naon nyumputkeun ilmu teh eta dilaknat lamun jalma mukmin mah matrudun an rahmatillahil kamilah. Dilaknat tina rahmatna Allah anu sampurna. Jadi dilaknat teh dina segi nyumputkeun eta wukul gitu. Jadi henteu full. Dilaknat ku Allah natenya dina segi iman nama teu pan iman mukmin mah di rahmatnya. Dilaknat teh dina segi nyumputkeun ilmu wukul. Ari ulama Yahudi mah di laknatna teh sadayana sagala rupinanya. Terutama dina eta segi lain tina mutlakna naon rahmat upami jalma naon mukmin upami jalma kafir mah kumaha mutlakna naon rahmat menjalma kafir lajeng nyak soteh kade nyak soteh nyumputkeun ilmu dilaknat oge kumaha dosa. Ieu teh kadang teu mutlaknya. Teu mutlak. Ulah nepi ka ke urang pedah nyaho sakitu da ka kiai atawa ka ustad. Pedah ditanya ku urang teu ngajawab, cek urang teh padahal mah jawab we da urang teh butuh, kitu nya. Lain dilaknat teh ustad kitu patut. Berupa tutung na ngagorengkeun nya. Sabar kitu. Dilaknat sote nyumputkeun ilmu lamun nu ditanya teh urang unggul sorangan eueuh naoneun tanyakeun eueuh tanyaeun deui ngan urang-urangna didinya teh anu ngarti hukum teh kitu. Oke, nu ditanyakeunana masalah perkara anu wajib. Nu ditanyakeunana masalah perkara anu naon? Jadi perkara anu wajib gitu. Nu ditanyakeunana perkara anu wajib. Nu ditanyana tangtu eta wukul. Lamun teu dijawab teh, mun teu dijawab ku eta jelema, eueuh naon. Deui, eueuh tanyakeun deui, lapur gitu. Oge eta jalma teh jalma anu adil. Henteu migawe kana dosa gede, tara ngalanggengkeun kana dosa leutik. Sanes jalmi naon pas saya tahu pami syarat eta aya bae naon dilakna ai loba matanya kunun nya di urang mah ustadna aya 5an 7-anana nanyakeun teh ka urang duka teu terang abdi mah tuh taoseun ka itu abdi mah pilih lepat gitu abdi mah remeng-remeng teu patos naon biasa teu jadi masalah leres da loba naoneun tanya ini bari urang mah teu pantes ngajawabna oge. Urang mah teu pantes ngajawabna oge. Piraku kitu nanyakeun ka urang. Loba pian nu jalma nu salureun urang. Era nerangkeun hukumna oge. Urang mah tukang migawe naon dosa. Eta mah teh jadi masalah. Nya teu janten soal. Tadilah teh upami nu tadi teh nya naroseunna tentang perkara anu wajib kantos nu ditanya teh urang wukul teu aya anusan deueuh deui gitu bari urangna jalmi anu adil tara midamel kana dosa ageng tara ngalanggengkeun kana dosa alit meh nyumputkeun ilmu nya nyumputkeun hak henteu ngabejakeun kana hak urang hukumna kumaha dosa lamun aya nu naon teh nanya teh ari eueuh nu nanya-nanya acan mah teh jadi masalah. Jadi masalah ilmu nya, masalah ilmu. Nu nanyakeun acan teh jadi
pan alus nama jelema teh tajahul ya. Tajahul. Ya pitunya hidup nantinya. Tajahul. Tajahalah ya. Jadi poin di dia tadi dina ayat sabaraha. Nu ditekan ku Allah teh dua ngan ieu nu dua teh berhubungan eratnya. Ka hiji Allah Subhanahu wa taala nandeskeun ulah nyampur adukeun hak jeung naon jeung batal. Kadua urang dianjurkeun ku Allah, dipiwarang ku Allah sampai anjurkeun, dipiwarang ku Allah, ditekankeun ku Allah kana kedah naon ngadugikeun kana hak, ngadugikeun kana hak, ulah nyumputkeun kana perkara-perkara, kana hukum-hukum anu sakedahna dina didugikeun kaum terus bilang biasa dina terus kirang langkungna si mabdi nada dihampunkeun saseep-seepna wallaha as'alut taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.